Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jumantaranya di galurana 11 kHz radio siaran pendidikan barani radio Bandung nu di Pigandung. Dina acara ngadongeng dulur etang-etang mulangkeun katineng atuh dongeng Sunda anu digarap ku Kang Ius dina danget ayeuna nyaeta dina jejer carios Si Gobang yasana Asep Gun Majalaya. Atuh kanggo dulu bade sadayana sumangga atuh supados teu nyangkolong kana waketosnya geura tatan-tatan manco dina radiona, dina YouTubena, dina streamingna sewang-sewangan. Sok kabarayun sadayana der dijual ke pasar gitu Kang. Mending langsung we lah ke Pajagalan ngajual emeh mah. Meteri weuh. Sok caruriga aing ngajual ke urang pasar mah ayo disangka meunang maling keur mah heuh deui. Tapi da anakna keneh ban ieu mah Kang. Me teh ari ka Pajagalan pan kudu nunggus manjing keur dipencit. Kumaha dewek we nyaho jadi duit we si lain mah tuh. Ari eta dina buntelan aya dahareun Kang. Saperih bedeung uring mah. Ceuk Kimir Hasik panonna mencrong kana buntelan anu ditunda dihareupeun Ki Madhapi. Sana mah aya sana mah. Aya kejo satetenon tah. Jeung dengan kejona mah asana mah non asin peda gitu. Kera urang kaluarkeun lah. Sarua da gewek ge peurih beuteung ieu teh. Buru atuh buka Kang. Buntelanana mumpung sukene bisi beurang manten pan urang teh rek neruskeun lampahan. Ceuk Kimir Hasik bangun anu geus teu sabareun naker. Sia mah mingkelan atuh pan ieu ge jeung hese di pageuh di tah aya geuning. Ngalah ka itu daun-daunna wadahna deuleu. Moal hade ari kudu ditodong tina tetenongna mah. Kimir Hasik atuh ngojengkang ngoreleng ka tukangeun saung rek ngalah daun jau. Kabeneranana teh di dinya aya dapuran jau brak we maranehna dalahar manih haheho sagala dihuapkeun. Eueuh nu teu beuki jigana teh kabedengeun sangu jeung sanguna satetenon ledis teu nyesa. Pan ari geus si beteung mah karasa cenghar jeung jag-jagan. Rasaan teh yeuh. Cikang kaluarga sakalian bakona atuh asa sarebel ai tos tahar teu udud deh kuring mah. Ceuk Kimir Hasik bari nyusutan kumisna nu rimil ku remeh. Oh, kela dewek hayang nginum heula ieu teh. Piraku tes dahar teh nginum onaman da moangeunna udud oge. Yug jangan lah cai kayak itu. Saya naon we lah sabersih. Ceuk Ki Madhapi paparentah deui ka Kimir Hasik. Atuh teu nyarita nanaon deui Kimir Hasik teh ngan leos bae we ngaleos rek neangan cai
tingkah mana neanganana mah. Da teu lila oge geus ngurunyung deui bari mawa cai dina teko. Lengkep jeung cangkirna aya kana 3 sikina. Teu lila geuning ti mana manggi cai jeung tekona sagala euy. Cek Ki Madhapi neuteup ka Kimir Hasik anu nuna teko ka hareupeun manehna. Teuing nu saha atuh, da aya dina sisi kebon dibawa we ku kuring teh. Sok atuh da kitu mah, kuring mah da geus tadi bae lah. Ulah dibahas masalah ti mana jeung nu saha-sahana mah. Walon Kimir Hasik atuh Ki Madhapi oge teu nyarita deui. Terus nyicikeun cai kana cangkir, leguk-leguk nginum karasa keur meujeunahana cai enteh teh. Saenggeus ngarasa seueuh barang daharna, saterusna duanana nuluykeun deui lalampahanana. Nyatana ngajugjug ka pajagalan, tempat ngajagal atawa jual meuli ingon-ingon kaya-kayaning domba, eme, muning, sapi jeung anu lain-lain. Ari eta cenah anu katelah pajagalan teh pernahna aya di mana, nyatana di beh wetaneun kota Majalaya. Waduh, can manjing penciteun atuh Kang me anakna jiga kieu mah. Di dieu mah khusus meuliean ternak penciteun, lain keur kukuteun. Cek salah saurang pagawe jagal. Pok atuh Ki Madhapi teh nyarita. Kewek oge sarua nyaho deuleu. Make jeung nyebutkeun lain keur kukuteun sagala rupa sok-sok we beuli. Sabaraha pantesna harga emes sagede kieu? Jual deui we ku si laing atawa kukut baek bae eta mah. Tik diboka ieu mah oge. Mantong loba bacot teuing geus ya, bisi beung geus ya nu dijagal ku dewek ngarti. Cek Ki Madhapi jugjug. Nyeureweul bari poporongos nyaritana teh. Atuh haris tukang jagal pikeun ka olohok atuh bari unur-unuran. Kakara meuleuh hareupan jalma samodel kitu. Kalayan manehna teh beungeutna katarapias. Sieuneun ku Ki Madhapi. Untungna teh keur kitu torojol saurang lalaki gede, genut jangkung badag. Anu sirahna botak holenang nyampeurkeun ka dinya. Aya naon cenah? Aya naon ieu teh? Pokna panonna rutret ka Ki Madhapi jeung si tukang jagal. Ieu juragan bade ngincal anak embe. Kituna teh cenah bari nunjuk ka Ki Madhapi bangun anu asa-asa. Oh, nya boleh we atuh hayang sabaraha cenah, Kang? Tanya eta jalma. Nu tayalian anu bogana geuningan bosna eta tempat jagal. Memeh ngajawab Ki Madhapi mur lengkat si tukang jagal. Hok nyari eta. Sabaraha we pantesna atuh? Da kuring oge teu hayang mahal-mahal. Sok meni sabaraha? Kieu we atuh ku kuring dibeli 40.000 duanana kumaha? Nya sok, bae sakitu ge. Bayar. Ulur barani nu saterusna mah gonyreng wae dibayar. Gancangna carita. Ki Madhapi jeung Kimir Hasik teh marulang ka lemurna. Saenggeus ngajual barang-barang hasil bawadogna teh. Teu poho barang beuli kabutuhan heula ka pasar. Sagala rupa keperluan keur sapopoe maranehna. Teu kacatur lilana di jalan, urang caturkeun nepi weh maranehna teh ka lemur Ciibun. Lemur tempat pamatuhanana Ki Madhapi jeung Kimir Hasik. Harita wanci pasosore, langit bengras taya aling-aling. Jauh pisan kana pihujaneun atuh angin leutik ngahiliwir.
nebakan adang daunan oge tatangkalan anu aya di hareupeun buruan imahna Ki Madhapi. Ditepas katingali duanana keur dariuk bari arudud ngareureuhkeun ka sape meureun. Di hareupeunana ngajagrag opieun jeung cikopi meunang meuli ti pasar tadi. Malah aya kulub hui kulub sampe seupan cau sagala rupa atuh dulur. Warade cenah ieu dulur. Kulub hui alah. Pok atuh Ki Mirhasik ngamimitian cumarita. Cukup keur saminggun jika namanya Kang menang warang siar tadi teh nya. Hahaha. Ya cukup bae dicukupkeun mah. Nya sewe teu kudu liar beuting ge mah euy ah. Akang ge rada teu ngareuna awak deui. Temale Ki Madhapi. Bari nguyup cikopina. Ngahuapkeun kulub hui meuni langsung diselewegeun. Lain ti heula Kang kungsi nyebutkeun rek ngajorak ka tempatna Bah Jaweng. Iraha eta teh Kang euy. Ceuk Ki Mirhasik jadi kadinya leokna ngobrolna teh. Buku akang ge penasaran yeuh. Hayang ngajajal sakumaha cenah kahebatanna eta dedengkot garong anu kasohor teh. Si Jaweng teh nya. Waktu ti heula geuning basa anak buahna ku urang dirampas barang hasil gagarongna. Pasti manehna teh meureun bebeja nya. Tapi acan kaparengan bahantrok deui jeung urang nya. Ya, nya di kitu ceuk abi mah Kang alusna mah urang jorak we kalemurna. Engke oge ceuk rasaan mah bakal panggih jeung balad-baladna Bah Jaweng teh. Ya heueuh kitu oge hade yeuh. Akang sorangan ge sabenerna macan pati purun atuh. Ari kudu ngadatangan ka tempatna mah. Nya lain kunaon. Waktuna we acan pas meureun ayeuna mah asik. Sabot keur garunu maneh kitu. Ti hareupeunana katingali aya rentang-rentang jalma duaan. Nyatana dua urang lalaki keur leumpang muru ka lebah maranehna. Nu saurang deg-deganana penek lintuh. Nu saurang deui mah kawilang budak ngorak keneh. Barang geus aya di hareupeun Ki Madhapi pok atuh nu kolotna teh nyarita ditujukeun ka Ki Madhapi. Pangapunten. Sampurasun. Leres ieu teh bumina Ki Madhapi kitu. Pokna bari rengkuh. Sajong-jonganan mah Ki Madhapi pon deui kitu Ki Mirhasik teu ngajawab kenapa nanya eta jalma teh ngadon ngajanteng we hareupeunana. Ki Madhapi mah kalaka mencrong salila-lila kana beungeut eta jalma teh. Tiga anu nyidik-nyidik lila-lila pok nyarita. Nya bener. Malah kuring pisan nu katelah Ki Madhapi mah. Ari anjeun saha jeung anu di mana oge aya kaperluan naon nanyakeun kuring. Barang ngadenge Ki Madhapi nyarita kitu. Hapi piraku boleh Kakang. Akang nu katelah Wirya ti lemur Cisangkan. Oh itu. Barok Kang Wirya ieu teh. Jugan teh saha we tadi mah. Hayu atuh ka ieu mah heula. Ieu sobat akang Kang Wirya ti lemur Sangkan. Asik. Cek Ki Madhapi. Ngareret ka Ki Mirhasik anu keur olohok. Paingan atuh. Temal Ki Mirhasik bari nuturkeun asup ka jero imah. Ki Madhapi jeung Ki Mirhasik dariuk pahareup-hareup dina samak jeung dua urang semahna. Pok Ki Mirhasik tumanya ka semahna anu neulah Kang Wirya. Asa kaling lap kuring teh. Nepikeun ka teu hafal Kakang. Ari ieu saha? Kituna teh bari nunjukkeun usa urang deui. Nye da Kang oge asa-asa tadi teh basa deuk nanyakeun teh. Ari pek teh Ki Madhapi pisan geuning nu ku akang ditanya teh.
aslina pangling. Ieu mah budak akang anu banggedena, da ukur 2 boga budak teh. Nu hiji deui mah awewe geus karumah tangga. Di ditu we ngariung di imah. Nya boga imahna teh disangkan keneh gitu. Da menangkeun batur salemur nya ieu mah. Lain asa tadi iseuneun kieu di imah teh mad. Kamana barudak jeung indungna? Nya eta panjang dongengna mah Kang euy. Intina mah kuring teh geus heubeul pepegatan. Barudak kabeh milu ka indungna. Kalamur kolotna can baelah teh kudu dibahas. Oh jadi ieu teh budak anu panggedena nya Kang. Ti heula mah keur leutik keneh basa kuring keur sok mineng nganjang ka tenagang teh. Cek Ki Mirhasik bari ngareret ka budakna Kang Wirya. Atuh da geus heubeul pisan. Aya kana 11 taunna meureun emak teu bangi jeung akang. Padahal teu jauh nya antara lemur ieu ka Cisanggan mah. Ari ku kitu teh mah meureun heueuh pada boga kasibukan sewang-sewangan we meureun nya. Sugan akang mah masih ngahiji keneh atuh. Ngariung sanak-anak pamajikan emak teh ai geuning horeng ku pegatan nya. Tapikeun bae gadang da geus kitu meureun kuduna. Nu penting mah sarehat we. Ceuk Kang Wirya nyebutkeun emad ka Ki Madhapi teh. Da kitu kebiasaanana manehna mah. Nya Kang, lain ieu teh ngahaja wae ka dieu. Atawa memang aya kapentingan anu leuwih penting? Tanya Ki Madhapi neuteub seukeut kana beungeut sobatna. Sakedapan Kang Wirya kalah ngahuleng. Sakedeung ngareret ka anakna anu katelahna Jang Husen. Tapi akhirna mah pok nyarita ditujukeun ka Ki Madhapi. Nyata kieu ieu teh akang pangna datang ka dieu teh. Sasatna akang teh keur boga kararepet man. Kararepet naon gitu Kang? Cik caritakeun ka kuring. Tos jeung saha wae atuh. Susuganan kuring bisa nulungan. Ceuk Ki Madhapi bari ngarasa panasaran dina hatena teh. Eta anu matak akang nepungan emad oge pugu rek minta tulung akang teh. Jadi kieu persoalanana mah. Kurang leuwih ti saminggu ka tukang. Kalemur akang teh nya kalemur si Sangkan. Aya sababaraha urang rampog anu ngaranja kalemur akang. Nya garong. Sakabeh pakaya urang lamur akang teh ludes teu nyesa. Dikondol da kabeh ku si eta garong ngowelek teh. Ti mimiti barang-barang nu di jero imah jeung ingon-ingon. Menihkeun ka teu disesakeun. Malah muning akang oge dipaling kabeh jeung anakna salima-lima. Mangkani eta munding teu muning meunang nengah ti batur. Nyatana ti Haji Sumed urang Paseh. Anu akangna mah ukur anakna we sasiki. Ejena kieu yeuh. Jadi akang teh ngarasa bingung. Kumaha neangan keur ngagantian kanu boga eta munding. Jeung kumaha nerangkeunana mangkaning saopat-opat akang teh kudu ngagantianana ka Haji Sumed teh. Da cenah mah keukeuh teu hayang nyaho pokona mah cenah mundingna teh kudu digantian we kitu Kang. Ari akang ti mana kudu ngagantianana atuh. Mangkaning saobat-obat kitu. Nu 2 indungna jeung jaluna, nu 2 deui anakna kitu tah man. Cik akang tulungan kumaha carana sangkan akang bisa nungtaskeun persoalan ieu. Da ari kudu ngagantian mah heuh duit di mana. Piraha aku kudu ngajual imah onaman. Pak Wirya nyaritakeun kajadian anu keur karandapan ku dirina. Sajongjonan mah Ki Madhapi jadi ngahuleng oge cenah. Ngaraga meneng sajauh ieu cenah. Pak Wirya teh
teu apalun yen Ki Madhapi teh anu jadi sobatna oge kalakuanana nyatana tukang bawadog jeung tukang rarampok anu mana sakanyaho manehanana mah biasa we tukang kuli ka kebon jeung ka sawah batur. Ngan matak manehna minta bantuan ka Ki Madhapi teh sabab manehna nyaho Ki Madhapi teh lain jalma jore-jore estuning dinuhungku ilmu mibanda rupa-rupa kailmuan utamana mah ilmu kawedukan. Karah kitunya Kang. Talangos atuh eta si Haji Sumede nya menika ku keukeuh hayang digantian. Geus puguh nyaho apanan kebona oge aya nu maling. Keke. Urang mana eta Haji Sumede Kang? Tanyana Ki Madhapi. Ya urang lemur base. Tapi ari maksud akang mah lain hartina mang kudu ngadatangan Haji Sumed. Maksud ceritaan akang mah kumaha carana sangkan akang bisa nyokoti eta munding nu dipaling ku eta para garong. Da puguh tempatna sanyana mah. Oge akang percaya Kang Mad mah pasti bakal bisa ngaburak-balik eta komplotan garongna kitu dah Mad. Pawirya ngajelaskeun sajalantrahna. Oh gitu. Terus ari eta garongna na di mana jeung urang mana? Kira-kira sabaraha urang jumlahna geuning jeung apal tempatna na kumaha gitu? Tanya Ki Madhapi deui penasaran. Nya bejana ieu mah. Cenah mah eta teh komplotanana Bajaweng. Garong anu geus kasohor atuh. Dedengkotna teh Bajaweng teh ngaranna teh. Aduh ari cicingna eta komplotan garong. Dumukna pisan mah teu apal bener. Ngan ai cek beja mah di Pasir Hunyur di daerah Bilung cenah gitu dah. Mad ge meureun kongsi ngadenge ngaran Bajaweng mah. Daina teh keur mejeunna harengheng. Ceuk Pawirya ngajentrekeun ka Ki Madhapi. Keur kitu celengkeung teh Ki Mirhasik anu tata diukur ngabandungan nyelengkeung milu nyarita. Adah, kabeneran pisan atuh Kang. Urang sakalian we bari ngajajal kana elmuna si Jaweng teh ari kitu mah. Dewek oge kitu dina hal teh keke. Ngan kabur kapiheulaan ku si laing. Ceuk Ki Madhapi ngareret ka Ki Mirhasik. Oh, jadi kumaha atuh Mad? Pawirya minta kaputusan ti Ki Madhapi. Kieu Kang kieu. Kuring jeung sobat kuring nu katelah Ki Mirhasik. Engke peuting pasti rek ngadatangan ka tempatna eta garong. Anu geus ngaranja jeung maling muning akang. Sabab sanyana mah kuring oge memang boga pasualan jeung Bajaweng teh. Jadi kabeneran pisan. Ya mudah-mudahan we lah. Munding anu akang bisa kabawa ku kuring. Susuga dan acan dijual ke tempat jaga. Kitu eta lah Kang. Ceuk Ki Madhapi mere kaputusan ka sobatna. Aduh, kitu kutan naya persoalan naon gitu. Perkara eta mah teu kudu apalah. Nya hatur-haturun pisan Mad. Sajana oge ya mudah-mudahan we dimuning akang teh aya keneh. Oge ka sobat Mad jahada teh Ki Mirhasiknya salam pangwano ye. Mudah-mudahan we atunya kabawa muningna oge ngahaturkeun nuhun ye kana niatna. Nyasatna rek nulungan kana rerepet agang. Ku agang didoakeun Mad jeung sobat Mad. Mudah-mudahan jeung bisa ngarubuhkeun sakabeh eta garong.
jeung gegedugna nu ngaran Bajaweng teh sakalian tuh man. Pokona mah Agang percaya sapinuhna kana ilmu panemu anu geus aya dina diri eman. Percaya Agang mah. Beda jeung Agang meueuh mangga bisa. Pawirya nganuhunkeun pisan ka Ki Madhapi anu geus negerakeun kasanggupanana pikeun ngabantu ka manehna. Nyatana rek ka tempatna Bajaweng salaku gegedug garong anu geus ngarampas pakaiana Pawirya. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Akhirna Pawirya jeung anakna marulang deui ka lemburna. Atuh sanggeus Ki Madhapi nyanggupan rek ngadatangan ka tempatna garong-garong anu geus ngaguna sikatur ngarampas sakabeh pakaya milik urang lembur Cisanggan teh. Pangpangna munding anu lima teh panengah ti Haji Sumed tatangana Pawirya. Ngarasa bunga hatena teh jeung boga harepan mudah-mudahan eta garong-garong teh bisa ditumpes sangkan lembur Cisangkan jadi aman. Sainditna Pawirya jeung anakna ti imah Ki Madhapi harita cacarita rerencanaan ngeunaan engke beuting nyatana rek ngajorag ka tempatna Bajaweng cenah. Pok atuh Ki Madhapi ngamimitian nyarita darianaker. Akang yakin anak buah Bajaweng teh lain saeutik. Pasti loba jumlahna. Jeung akang oge ngabogaan kayakinan di antara anak buahna pasti aya sababaraha urang anu mibanda ilmu pangawuruh nu teu bisa dianggap enteng. Komo deui Bajaweng geus pastilah. Basa waktu ti heula geuning aya ka urang Bandrok jeung 3 anak buahna eta salah sahiji di antarana nu tiluan teh lumayan oge pangabisanna tah. Ngan harita manehna kaburu eleh tapis ku akang. Jadi cek akang urang kudu bener-bener hati-hati jeung waspada euy. Intina mah ulah nganggap enteng kana kekuatan lawan urang. Tapi sanajan kitu asal urangna pinuh ku kawaspadaan, konsentrasi jeung ngagunakeun akal, pasti urang bakal mampu ngungkulan kamarenehanana. Pokona ulah salogota we. Sabab patelak mah teu cukup ku ngabogaan ilmu panemu kawedukan. Tetep we kawaspadaan jeung taktik mah kudu digunakeun sik euy. Supaya urang teu ngarandapan bobor karahayuan leuwih ti heula. Kitu tah sik. Ceuk Ki Madhapi ngawanti-wanti ka sobatna. Nya jelas atuh eta mah Kang. Moal mata-mata jadi gegedug garong meureun lamun manehna teu dibarengan guru barupa ilmu anu harade mah. Kaya ning kawedugan jeung kadigjayaan mah pasti Bajaweng teh lain jalma samanehna. Tapi kuring yakin urang duaan pasti mampu ngayonanana. Najan pihak itu jumlah loba oge. Anu penting mah urang kudu make siasat jeung politik. Kumaha we carana mah? Kitu dah Kangnya. Kimir Hasik nanyakeun kana pamikiran Ki Madhapi. Bener pisan euy. Geus burit geuningan ieu teh euy, Sik. Urang ayeuna tatan-tatan we lah urang init. Meh teu beuting teuing nepi ka ditu nanya. Ceuk Ki Madhapi deui. Bari jung cengkat tina diukna. Terus ngabatek-batek dua leungeunna kadenge eta ramo-ramo kadua leungeunna teh menikeun ka pating darak-dak. Laju ngagideg-gidegeun sirahna tayona ngarasa lieur meureun jeung cangkeuleun. Kela Kang, ari tempatna Bajaweng teh nya di bilungna teh palebah manana cenah. Teu
apa kami mah? Oh gampang atuh ngeunaan lemurna mangan we jelas mah di daerah Bilung. Urang tanyakeun we ke urang nalika nepi ka Bilung. Ceuk beja mah cenah deukeut ti lemur Bilung mah. Patempatanana si Jaweng teh. Malah ti heulana mah masih keneh kaasup ka lemur Bilung cenah eta lemur teh. Mun teu salah mah ngaran tempatna teh Pasir Hunyur. Gitu dah. Pokona mah kitu we hayu lah. Urang init we. Cuman deui anu ngaran Jaweng teh penasaran agang mah. Oh gitu, bener. Saperti lemur Ciawi Calungnya, lemurna Bakarta teh geuningan meureunan. Apan sok aya oge nu nyebutkeun lemur Tangsi. Heeh, jiga kitu pokona mah. Eta keneh tempatna mah kitu tah. Ada mencil meureun tim lain. Yen bae lah, teu kudu dibahas, nu penting mah urang burak-balik tah tempatna si Bah Jaweng teh. Tuh manteuing. Nya bener gitu Kang lah. Ira atuh urang teh mangkatna ayeuna wae teh atawa engke sagedeung deui? Nya hayu we ayeuna lah sagedeung deui ge hayu. Ngan jigana mangke we geus liwat sareupna, pamali cekolot ge euy, init-initan wanci sareupna mah. Bisi dipegat sanekala cenah. Malon Kimad Hapi menjalkeun teh pamali sagala rupa. Bisi dipegat ku sandekala. Anu puguh mah waktuna ari ngaran-ngaran wanci sareupna mah nyaeta pas waktuna salat magrib. Memang lain waktuna kudu init-initan tapi kudu ngalakonan ibadah salat magrib. Wanci liwat magrib. Duanana geus aya di satengahing perjalanan. Kimad Hapi jeung Kimir Hasik teh keur ngagardig leumpang mapai-mapai jalan lemur. Anu saterusna bras ka jalan gede. Kebat muru ngaler ngajugjug ka lemur Bilung. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Wanci liwat magrib. Duanana geus ararinit ngagedig aya di satengahing perjalanan. Kimad Hapi jeung Kimir Hasik keur ngagardig leumpang mapai-mapai jalan lemur. Nu brasna saterusna ka jalan gede. Kebat muru ngaler ngajugjug ka lemur Bilung. Kalayan henteu meakeun waktu sajam. Maranehna geus anjog ka jalan leutik anu brasna ka lemur Bilung. Tapi karek oge maranehanana rek mengkol ka jalan lemur. Ti tukangeunana kadenge aya sora-sora jalma anu keur ngagarendeng ngaromong. Dibarung ku pating cakakak seuseurian. Barang direret teh katempo di tukangeunana aya sababaraha jirim jalma anu keur laleumpang ngadeuketan ka lobah maranehanana. Nyumput lasik, kadeuh ka tukang tangkal. Ceuk Kimad Hapi rikat ngenyang leungeun Kimir Hasik dibawa nyalingker ka satukangeun tangkal mahoni anu aya di sisi jalan. Untungna eta jirim sababaraha jalma anu keur laleumpang teh teu narampoeun ka Kimad Hapi jeung ka Kimir Hasik. Anu akhirna eta abringan jirim jalma teh ngaliwat ka dinya. Nyatana kana tangkal anu keur dipake panyumputan ku Kimad Hapi jeung Kimir Hasik. Aya imaan nya Kang, rek kamarana nya Kang. Mah gitu garong anak buahna Bajaweng teh. Tapi piraku aya kieu geus marantog. Aya kumaha ini tanya. Aya kumaha naon maksudna maneh teh sih? Nya eta maksana kuring teh Kang. Lamun eta jalma-jalma anak buahna si Jaweng pasti meureunan tos ngabaradog. Nah aya kieu geus marantog deui nya. Lamun heueuh teh mah tos ngagarong. Aya kumaha arinitna kitu maksud teh. Ya bisa wae atuh sih euy.
Ti memeh asyara buah arinit nama jadi wayaki geus harasil. Tadi geuning kadenge sadeuseurian bangun anu baru nganah keurnya. Tapi dah tadi ge katempona mah lengoh dinya Kangnya. Bener oge katang euy. Tapi ketang bisa wae Kang maranehna ukur ngebadog barang-barang anu ngerikip. Seperti duit misalnya gitu tak Kang. Atau perhiasan berharga. Ya bisa jadi oge gitu sik euy. Hayu ayo nama orang tuturkeun we meungpeung acan jarau tuh. Syukur-syukur bener maranehna teh balad-balada si Jaweng. Ame urang teu kudu hese nananyakeun nana tempatna di mana deui kitu tah. Nyata yuk. Dulur barani. Harita keneh maranehna kaluar ti satukangeun tanggal anu dipake panyemputanana. Laju lempang. Ayeuna mah kekancangan. Nyusul jirim jama-jama anu tadi ngaliwat ka hareupeunana. Teu lila oge jol geus kasusul. Kira-kira ti lengkah deui ngareret meureun itu teh nempuan aya nu nuturkeun. Pok atuh Kimad Hapi teh nyarita di barungku nyentang. Hei, areun euy. Hampir bareng jirim-jirim zaman nu keur jarong-jong lempang teh ngararandeg. Ngaralieu ka manehanana kabeh. Sanajan mari dina kaayaan poek ukur kacaangan ku cahaya bentang, pikeun Kimad Hapi pon kitu deui Kimir Hasik. Maranehna ari ngeuteun keneh kana beungeut-beungeut jalma anu aya di hareupeunana nu tayalian nyaeta di antarana si Bohim, si Darman, si Kemet jeung anu duaan deui nyaeta Ki Jampang jeung Mas Karso anu geus ngahiji jeung komplotanana Bah Jaweng. Hahaha, kabeneran pisan dewek abal keneh ka si lain imaan euy. Tapi dewek karek nyaho geuning si lain oge sarua nya geuning jadi cacing cau-cauna si Jaweng geuning. Geus ngebaradog di mana sia teh ha? Tanginaas wayah ieu geus marantog. Kimir Hasik nyarita jeung sugal kalayan kasar. Sabab manehna geus bisa ngukur ka anu limaan teh. Anu keur waktu teh heula limaanana kungsi dirubuhkeun ku manehna jeung ku Kimad Hapi. Si Bohim nu panghareupna harita langsung nyereudeg ka hareupeun Kimad Hapi. Pok nyarita di barungku sesentak. Sanajan waktu teh heula kungsi dielehkeun oge ku Kimad Hapi. Tapi manehna teu ngarasa gimir. Komo ayeuna baladna katambahan ku Ki Jampang jeung Mas Karso. Setan sia atuh. Tadina aing nu rek ngajorag ka Gogobrog sia pikeun nyieun balitungan atuh. Tapi kalah kanyampurkeun manten berarti sosolok kojor atuh. Alus hartina aing teu kudu capek-capek ngadatangan ka tempat sia atuh. Jampang Karso, sok kaharareup euy sing hareupan ku si laing heula duaan atuh. Cek si Bohim dulur barani. Kituna teh bae lajag-lejeg. Jiga nu can pernah kaelehkeun we ku Kimad Hapi teh. Aduh eta ngomong si Bohim. Jiga nu heueuh wae sia teh baung-baung teh bangsat. Anu sidik mah puguh. Aing ayeuna keneh anu rek ngajorag ka tempat sia deuleu. Sakalian rek ngaramukeun babatok manusia anu katelah si Jaweng teh deuleu. Aing jauh-jauh ka dieu lain datang tanpa seja, lain lantung tambah laku deuleu. Sok majulah para pecundang kabeh. Mantong ninita batur sia atuh. Kabeh maju tumanding dihejekeun ku dewek sakalian. Cek Kimad Hapi. Nyaritana teh estu ngahampas naker ka si Bohim. Paribasana teh mah teu mandang sabelah mata. Bangsat aduh. Hayu euy maju kabehanana urang cacat nepikeun ka pejet aduh.
montong disesakeun deui manusia kieu patut mah. Aduh, hiat. Sprut aduh barani. Si Bohim geus teu bisa ngabandung deui amarahna. Harita keneh manehna miheulana rajang kaki madhapi. Si Bohim nyebutkeun peureup,na menikeun gas sumanget naker. Hahaha, pacundang nafsu euy dulur. Ceuk Ki Madhapi ngegehkeun bari kitu nate ngagentak luncat kagigir srog manehna pasang kuda-kuda pancu. Ngaran-ngaran anu jawara kahot dulur nepo peureup sakitu ngahiuk ngabangbaraan teh. Teu pira kira-kira ngan sajeungkal deui ngagiwar saeutik plos atuh. Tenggelan si Bohim teh ngeplos ngangkan angin. Sebrut atuh peureup,na ieu Ki Madhapi teh malik nyebrut ngadius atuh. Ngakan gadona si Bohim anu keur milepas jebrot. Aduh bangsat. Aduh. Si Bohim bari jeung ngarasakeun kanyeri ge masih keneh aya hojahna. Harita peureup kencana ngaheat dek ngahakan kana iga burungna Ki Madhapi. Tapi kalawan tapis naker Ki Madhapi tiba ngagiser saeutik ngejat ukur ngagilek nyerong ngatuhu sarta terus ngajorot ka tukangeun si Bohim. Sarta teu antapori heat. Langsung peureupeuna teh dihembatkeun nepikeun ngahiuk atuh. Ngan si Bohim oge ngagentak manehna mundur bari nu nyelekeun sikuna ka tukang. Nu tumerapna ka Ki Madhapi kada ngarengkog oge harita teh. Keur ngarengkog gitu siku si Bohim anu kenca dek ngahanca kana dada. Tapi Ki Madhapi newak siku dipurilitkeun dulur dina jurus potong tunggal jero. Trak jeduk. Aduh, kabujeng sepuak ngetosna geningan dulur. Aduh. Alah, kabujeng sepuak ngetosna dulur. Cagatu carios dongeng Sunda. Anu diwujud digarap ku Kang Ius si Gobang urang cekapkeun ka dieu heula. Insyaallah anjing urang teraskeun di dulur. Kang Ius undur pamit wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.